Dipercaya pemerintahan Sultan Banten membalas pisan menang banteng luar kayu nu aya di alas dewasa kayu gede untuk dikeluar gelang dicabut kabut akar-akarna teu disangka teu dinyana parungkungna aya miongan sakabeh jalma kabusararieuna acara sultan jadi acak-acakan rasa nasib sia impaki angga darpa menang bebendu nyaki dulungan di angga darpa diusir sultan nu jadi sabar nyin wira. Cerita para kesepuhan di angga depan sakti mandraguna dipercaya pemerintahan Sultan Banten mubah lapisan menang banteng luar kayu sulung
tahu